posisi imam leuwih luhur tinimbang posisi makmum karena aya hajat aya kebutuhan, atawa sabalikna posisi makmum leuwih luhur tinimbang posisi imam karena aya hajat aya kebutuhan. Tah lamun karena aya hajat mah posisi imam leuwih luhur tinimbang posisi makmum atawa sabalikna lain makruh hukumna, tapi ustuhibba disunahkeun litahsili hadal maksudi pikeun ngahasilkeun ieu anu dimaksud, alias pikeun nyumponan kabutuh nyumponan kebutuhan. Jadi lamun aya hajat lamun aya kebutuhan jangan luhurkeun posisi imam tinimbang posisi makmum atawa sabalikna, tah eta mah sunnah sanes makruh. Tapi lamun tidak ada tujuan naon-naon supaya pantas unggul ka tempona, eta mah hukumna makruh.